Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kumaha dulur? Wah, ieu poe Senin nya kamari setelah poe Minggu mah libur lah, henteu nyeun konten gitu nya, libur keur mah aya pagawean lah. Gitu tah. Nya waktuna mung kaganggu lah Minggu mah nya. Ayeuna geus Senin deui lur. Ayeuna jam 6 pagi ya, Ca ya. Jam 6 pagi. Tapi dah simkuring geus semangat tadi geus udang, geus mandi, geus salat subuh. Kumaha beraya geus salat subuh can, kadanya umatnya ulah hilap lah salat subuh. Tah urang langsung cicing di spot ya, spot biasa. Nun geus diklik video nanya tong poho ya di subscribe channelna. Tah ureunan. Ieu biasa bari nungguan panon poe supados rada produktif moe enanya moyana jadi urang nyen konten deui weh ya. Cenah mah tadi aya ide ya di budak abdi ya, budak simkuring cenah geus we cenah ya nyen ieu teh tentang kegagalan we cenah nya. Kegagalan Ca tadi teh apa? Oh ya cenah gagal ulah mudah menyerah gitu nyata. Nya ureunan aya hubunganna jeung kondisi ayeuna nya, ieu kondisina keur kieu. Ureunan memang dari segi ekonomi oge rada kumaha nya, rada aya dampakna pisan, gede pisan lah gitunya. Nu biasana rada lancar urang aya rada ripuh, rada hese non perputaran duit teh gitunya, nu teh bisa usaha oge. Parena mah ngadak-ngadak urang rada eureun, walaupun usahana di imah oge da anggar we produksina ureunan rada kahambat gitunya. Pagawe-pagawe loba anu dieureunkeun heula, diimahkeun heula da memang kumaha tuh. Ari pagawean eueuh mah ureunan pagawe deuk dikumahakeun nya, dibayar kudu ureunan nya. Intina mah nya geus we nya dieureunkeun loba lah gitu nya. Di seputaran abdi ge ieu seueur anu misalkan kerjana dieureunkeun heula dan sebagainya gitu. Jeung eta pasti aya dampakna di kanu nya perekonomian gitu. Masalah duit lah pang-pang nama gitu nya. Tah ureunan da eueuh deui ureunan ceuk terangannya ieu mah kan jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Geus eta we penolong urang mah da eueuh deui. Urang mah da minta ka saha deui geus kieu mah kitu nya. Minta pitulung teh ieu atuh kanu maha kawasa sagala gitu tah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu nya, geus eta we. Lamun misalkan kumaha kondisinya geus sabar we. Da kumaha kitu nya. Urang weuhkeun we kanu kagunanana gitu ya Allah. Ya abdi gaduh masalah kieu mah we nyangakeun eta mah, nyuhunkeun we jalan keluarna kumaha gitu tah. Da geus kumaha tuh. Aya da arah make make amarah gitu amukan-mukan da anger moal aya jalan keluarna malah makin pabelitnya gitu. Nya tapi kade ieu salah paham biasana mah nu ngaranna sabar teh cicing nya, lain oge sih urang teh nya. Sabar teh bari usaha sabisa-bisa terus bari nya ngadoa gitu. Salatna jalannya, ngadoa jalannya, lamun misalkan aya masalah aya naon nya geus sabar gitu tah kuncina mah. Da insyaallah ureunan lamun urang masih keneh nya bisa megang eta salat sabarnya geus kege pada akhirna mah aya jalan keluarna kumaha carana nya teuing eta mah kawasa anu kagunganana nya. Tapi da pasti aya jalanna eta teh pasti kumaha carana. Nah kadang-kadang teu kabayang ku urang sadayana mah, ku jelema mah teu kabayang elmuna lain ilmu jelema gitu dipakena. Ieu mah elmuna ilmu Gusti Allah kumaha carana kumaha jalanna. Kadang-kadang urang mah teu bisa nyangka nya jauh bisa kitu bisa kieu gitu, tapi geuningan aya jalan. Ya insyaallah lah dulur-dulurnya nya urang rada sabar we gitu da. Kumaha ureunan ieu pasti aya akhirna lah, pasti aya ujungna gitu nya. Mudah-mudahan ujungna halus deui kitu nya. Yang urang bisa ngambil hikmah tina setiap kejadian gitu, termasuk nya kejadian nu ieu gitu. Jadinya kitu nya lurnya barayanya urang intina mah nya jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Karena ada masalah mah aya wae selama hidup di dunia mah pasti aya masalah wae atuh di mana teu aya masalah. Pasti aya masalah wae nya, mudah-mudahan urang bisa menanggapinya dengan bijaksana lah gitunya, dengan nyantong make arah subaha lah
orang sabar we gitu, sabar ngadoa jeung usaha sabisa-bisa gitu we da tugas urang makan kitu hungkul. Masalah hasilna mah kan urang teu nya gitunya eta mah kumaha we serahkeun ka Nu Maha Kuasanya gitu nya Lur nya. Hatur nuhun tos ditonton videona Kade Omat ya tong ngake arah subahanya. Oke, sabar weh, sabar digelegenan dihadapi lah gitu. Kade Omat tong pokoknya di subscribe channelnya, didukung lah channelnya supaya berkembang gitu. Pami aya ide saran atau kritik naon mangga dikantong ditulis di komentar di bawah gitu nya Lurnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.